Cek naon dia Semar, rek naon Semar, rek naon sia. Cik level jodor ka dia rek naon dia Semar. Yang. Punten. Bade milarian hayam lepas tina hawu gerak ku jago. Nah, kacida-cida teuing Semar neangan hayam ka karaton kieu na. Asa level teuing Semar. Di hawu siapa tahu. Di hawu aja dong. Cing cepot pamiliran keun hayam mencar. Itu udah bala hayu udah bala. Itu hayam naon itu angin itu hayam lewat ka payun angin tewak. Mana mabur lah leres mabur kalalu ncat tata mak budak dama lebar hayam jago dama alal teu beunang eyang teu beunang hayam saha eta jago kitu alus jang aing Semar mangga kedah disungkeun kami rakap diurus dipiringgan dari hayam halus euy tot cocoknya tot cocok lama cocok aduh Gusti nu agung ditewak saku aing sia hayam dia waduh coba teuing teu beunang ya bapak ini ada gitu. Bapak kayak begini teuing. Usahakeun sing beunang. Kaula bunga bakal hajab surya tiga. Katot kaca jeung wiring jeung perjuangan. Parang nuju Semar Badranaya ngalamun dipalih kidul aya nu dongkap kana rakit nyata-nyata aremi ngadongkapan Bima kelas nafsu tetuah dosa jug diamek ku Raden Bima punten Sampurasun Kakang Semar sugan teh aya pangarasa ratu cing man panyiapkeun heula dangking donat jeung ieu jeung cai sirop deui naon deui es krim naonen wayalah pasikeun ka ratu ieu ratu bisi hanangeun jeung lapar mangga wilujeng dieuleut Kanjeng Ratu mangga hatur nuhun geulis hatur nuhun sareng saha kadieu rampes sareng saha kadieu Dupi Ratu teh kaula sorangan kadieu rumah sakaula karena gedir nafsu kusik salaki kaula ku Raden Bima kaula jukti sentak sengor bajaba wadah jeung buci-buci nu aralus ditacongan ting ku naon jiga nu arogan teuing kitu kalakhanana Raden Bima teh jug amak-amakan pajarkeun teh Gatot Kaca ngedibedogkeun ku Kakang Arjuna nikahna sareng perkiwana haleres Kakang sausaha eta teh pun Ratu sausaha sok waras saur Raden Bima sebab Pati Sumitra eta ge kaula teh hoyong penak sareng Sumitra nu nyanak seratna ti Arjuna
Teu salaras. Biasa ujian kangge Gatot Kaca. Mari marda komara hoyongeun ka pergiwa namun pergiwa pas pisan bade ditikakeun ka marda komara aya nu nyulik ku dedemit atos eta ge ku Raden Gatot Kaca dipaehan duanana sareng rajana. Itu malahan mah itu teh nuju sidang entos rengse dan kenging Raden Gatot Kaca. Mari pergi wa milih Gatot Kaca kitu Nen. Sing koreng mah geuningan lu bener mah tetep benernya budak kaula mah da jujur. Manya badak kaula jadi ngagarong mah bangsat. Da awewe teh loba di alam dunya teh. Nya Kakang Semar sumuhun cepot keur naon maneh cepot meuni tara kaping gadani meuni balaga munagana Ratu semua ngabakti Ratu ditarima keur naraon di dieu astra jina dawala sumuhun abi teh nuju meuri hayam leupas budak-budak ka Ratu kemuna sadayana ngarogodak ku pikaceng-ceng ini teh hayam beureum da hayam jago dina haung ajan da ulu ka karaton aduh nyalira ka dieu pun Ratu teh sumuhun eta teh kana margas ngaliwatan Cibeujing heula kasih ku Cibeujing hayang nyaho Cibeujing ternyata Cibeujing teh meuni indah Cileunca situ Cileunca anu keur pirang nyanyi bangga kadinya gitu sumuhun dawala kumaha cakeur hidup dawala damang kumaha sawalarna ka mana itu sanuageun teh Purbakesa mah cenah ngajaga nagara suga teh ngiring ka dieu tuh Kakang Sumitra ka dieu ayeuna punten Ratu cuma pangabakti dupi ka dieu sareng saha nyalira hayang amek ka Raden Bima pongana itu segala diancur-ancurkeun di tajongan kieu antos abi bade miyos heula milarian Raden Bima mangga ku abi diantosan kitu mangga lain ini jampung gede kieu ari pamajikan Raden Bima udah kudu sabanya ndak salahkeun ti jeung gede mun pamajikan di bisa gede nya da wala kakak dan geus dijodohkeun ku pangeran kudu menangkeun jeung kitu heula apa-apa lagi bakal dipitnah heula pajarkeun maehan saha lanceukna tes sapodeui aduh Arima dawala Arima nah hanya dibodo-bodo teuing pikun Arima pode alah tepi ka demo dengan Braja Musti dengan bagala canitis demo yen awewe mah teu pantas diraja sananya dawala cepot ini baheula urang bisa di kejadian Braja Musti demo teu satu Arimi di Ratu Nagara untung baheula teh naon kejadian baheula Kakang Caritang itu si Sumitra rek naon gedik ka dieu Kakang Caritang mana alah muhun aya naon anjeun Sumitra jika hayang parenting kitu itu
aya anu dongkap Dewi Ari bade ngontrol itusna saderek Bima bener betul gua aing di paseak kita nambah air jempe mau ngalawan masa salah aing senakala bapak tuh senakala pun ratu piwaran kalabat batu saur batara terus sumuhun kaula rek kacoro ayeuna narek nepungan salah ki kaula ieu geni kunaon anjeun tadi amak-amakan di imah karaton itu awut-awutan sagala diruksak nanaonan ulah kitu tara-tara anger adat ringes kitu teh kos nu rumah sameli da eta mah sagala ge menang pamajikan na amak-amakan teu puguh-puguh kunaon hampura tadi kaula kapoekan ayang hampuranya ayang rumasa kaula kapoekan nasugan teh bodo atuh dak aing kagin jeung dak si Arjuna sing horeng tulus ayang kaula mah tersep ka salaki anu gede amak bari jeung kaula mah can pernah amak ka didinya kakara ayeuna kaula beunang menta Ratu kaula batara nu atos maklum jelema teh cicing dina hiji martabak teu istiqomah ada setiap manusia aya nafsu tak kumaha kitu hayu urang silih hampura sing era sing jadi contoh yen didinya jeung Bima salaki pamajikan kudu taat patuh nurut kanu jadi carot nurut kudu kumaha ari kitu mah ge amak kaula ge teu sudi dia amak jabana ripuh nguruskeun rakyat nguruskeun nagara nguruskeun itu nguruskeun ieu kari-kari kaula di amak da saur Bima oge pan menungkeun hapunten dihampura ulah ayang kaula hampura moal sakali-kali deui amok-amokannya ayang kalau ulah mau rumah saeleh ayang da salah kaula mumun bunda ya kaula Gatot Kaca punten bunda duh anak kaula anu soleh nu gagah anak ibu kadi mangga bunda mangga kumaha hidup cager leres hidup teh gelut teh jeung buta leres bunda kieu bunda carita nama geus weh dipapanjang bun nu atos mah atos tong amak si bapak abinya karunya alamun wae teh tadi ge bapak abi Gatot ulah kitu Gatot era aing Gatot ulah kitunya henteu ketang aing mah teu sieun ku pamajikan gimana salaki sieun ku pamajikan tu hancur jalminya jika nu heueuh we bapak mah kitu da kitu bapak mah mah adatna egois teu keneh meh hampura baik nu atos mah antos bunda abi mah tulus kawin ge da pergi wa milih abi teu bogoheun ka mantra kumarana aya naon eta teh cigah murah ribut aya naon Arjuna kumaha damang Arjuna ye kaula arini ti pinggradan datang ka dieu hayang ngamek ka si Raden Bima
boga lanceuk teh gede amat. Wios nu atos mah atos atuh. Dain mah urang salametan pergi wa urang kawinkeun ka Gatot Kaca. Urang resmikeun ayeuna urang walimah. Urang saksian urang doakeun rumah tanggana sing awet. Sumuhun, sumuhun. Ieu ngadaguan lebe meuni lila geura ratu. Kamana Purbakesa tengiring margi nagara eueun ngajagi. Sing dipihapekeun ka Purbakesa nagara bisi aya naon-naon maklum zaman ayeuna mah loba jelema anu sok ngadu domba. Tah kitu leres atuh. Cepot geus aya lobe teh cepot. Nya caduka tajan dongka poe kira bena ge. Jigana teu gaduheun motor kitu mah lebihna juragan. Da eueuh atuh zaman ayeuna mah zaman kaula mah can aya motor beleg tolol maneh cepot. Akaula ngomong mangke di Cawan Batur era ka. Jadi kalau pesannya ulah heureuy sia teh teu moal rame.